Aduh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng Katunda carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang para mitra anu mulia. Harita Cepirman nanyakeun kanu jadi bapa. Aya naon sabenerna cenah? Nyaeta Bu Ibu Julaiha alias Mitohana datang ka dinya. Atuh paanggana harita ngajawab. Ari nyaritana mah kahiji hayang panggih, kaduana ngabejakeun perkara Mayang Sari eueuh. Eueuh diteteangan ka ditu ka dieu ge teu manggih raratanana. Nya indungna Mayang Sari ka akina menta dipatangankeun. Nganya kitu dina katerangan akina mah teu mata kaharti ku apa mah. Sabab ukur babaledogan atawa beunang disebutkeun sakadar di papara. Ari babaledogan nya aya benerna aya henteu. Pokona ngaranna ge babaledogan samodel heueuh maledog jamu atawa buah nu ngagantung dina dahan. Pan atuh aya kalana beunang aya kalana henteu. Sakitu keuna bae meureun eta mah kana sasaran pasti murag. Keuna mah tetep we ngagantung dina dahana. Aku dasar kitu cek apa ge geus tong mikiran we nu jadi pamajikan. Dabongan manehna make ngejat. Sanajan ku Asep hantem di pikiran beurang peuting ge da geus kitu buktina. Nu akhirna teh brek we gering da eta balas mikiran pamajikan ka tamah-tamah asup angin. Apa naik geus brek gering mah? Meureun geus pasti we. Asep keneh nu ngarasakeunana. Atuh nu jadi kolotnya kababawa susah atuh santeun. Apa jeung si ibu nyaritaan teh ulah dianggap bawel atawa cerewet. Kudu dianggap kolotnya akan jadi anak. Lamun teu nyaah mah. Lamun teu nyaah mah. Ku apa dimangsa bodokeun we rek kitu rek kieu oge. Atuh deui di mana isuk ninjaga ningeto Mayang Sari aya bejana Bali. Geus we serahkeun ceuk apa oge. Lain apa megatkeun rahmat. Lain apa megatkeun duriat. Atawa megatkeun kasuka Asep ngan karunya bisi namah-namah karundet hate. Ieu Asep lain apa sasangkaan atawa suudon ka Mayang Sari. Sahanunya manehna keukeuh menta diserahkeun teh boga deui ka Bogo. Ayeuna manehna ngejat geus aya kana 4 poena. Sahanunya dibawa ku lalaki sejen bari dibibita ku duit atawa ku perhiasan. Lamun teu boga rencana kitu mah moal manehna ngejat. Komo kitu manehna kasebut budak keneh umurna kakara 20 tahunan. Nya kitu kasebut manusia ipis imana. Babari ka pangaruhan babari ka goda. Tapi manusia ge kumaha manusana boh awewe boh lalaki teu sarua kabeh dina akhlak kalakuanana. Sarua sotenan kasebut manusana. Ciing kaharti teu caritaan apa cek paanggana keukeun Mayang Sari kudu diserahkeun. Sajabati kitu make boga sangka anu lain-lain terhadap kadiri Mayang Sari bungeh tadi cek Julaiha Mayang Sari kaanjangan ku urut babaturan sakola waktu di SMP. Muka telah budi. Hartos Pak tema Cepirman ponok bari tungku. Sanggeus kaharti rek diturut atawa moal caritaan apa? Pokona anjeunna meulih deui mah bade kumaha? Mun bade dipirak mun kumaha upami Mayang Sari teu aya bae. Kumaha tiasa nyirak upami anjeunna teu aya wae mah. Ceuk Cepirman malik nanyakan ujan bapa. Memang bener ari eueuh awewena mah rek bisa nyerahkeun kumaha da kudu aya jenisna. Nya heueuh ai eueuh mah lapurkeun we nah. Lain salah di urang. Manehna ngejat. Sedang awewe nu ngejat teh hukumna ge kumaha meureun Asep ge nyaho. Cenah eta Asep hayang diboga pamajikan neangan deui. Tek wae nah. Dipajikaneun mah da awewe mah teu kurang asal kanu bener bageur akhlak kalakuanan. Lalaki mah gampang kawin deui geus sakitu we sakali deui peupeueuh ti apa. Ulah mikiran wae pamajikan pikirkeun mah awak sorangan urus awak sorangan ngarah buru-buru jagjag buru-buru digawe deui. Cek paanggana mungkas caritaanana tuluy kacai bebersih
ku ibu nengsih ka tukang ngahanutkeun sangu ka Masupi lanjangan ari Cepirman keluar ngadon ngadawung di teh. Ku ayana caritaan tinu jadi bapa kitu nyebutkeun saha nu nyaho Mayang Sari menta diserahkeun teh. Boga deui kabogoh tur dibawa kabur. Akhirna Cepirman timbul timuru kabudiman kalawan ngagerendeng jero dadana. Pantes namanya Mayang Sari teh boga deui kabogoh kabudiman. Komo kitu si Budiman pernah nganyang sama laki heula basa aing disusulan ku inung. Nyebutkeun kaanjangan ku Budiman kalawan mere duit. Ayeuna nu jadi bapa boga timuru kitu. Lamun kitu masih jana inung jeung anak teh yang sandiwara. Di mana aing geus jagjag rek intip-intip. Kitu aing rek nitah babaturan sina pura-pura dititah nyusulan Mayang Sari ku inung. Lamun bener si Mayang Sari aya di gusur jeung babalak lalakina. Kalawan sina tuluy dikawin. Lamun teu daek ngawin ulah majar kumaha diwajak bener-bener ku aing. Sabuna teuing masih anak nu beunghar atawa anak pangkat. Ku aing mah moal rek direret ka beungharanana, moal rek direret ka pangkatanana. Moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Sabab ngabela hak jeung bebeneran. Ceuk gerentos hate Cepirman. Akhirna boga itikad kitu tina alatan jadi bapa boga sangkaan goreng ka batu. Padahal Budiman teu aya maksud ngagoda atawa mikahayang ka Mayang Sari. Ngan manehna ngajang sote dumeh ka urut babaturan sakola tur geus heudeul teu papangi. Sajabati kitu Budiman ngarasa kahutangan budi ku Mayang Sari. Waktu Budiman gering dibere duit pikeun berobat. Teu lila atuh ibu nengsi harita teh indung Cepirman rodo. Asep kenaon di luar wae eta teh. Kakara gerek cager geus ngangin deui hayo ke asup angin. Sok ka jero mangka di hawa sakieu tirisna. Cek ibu nengsi. Inggis menjadi anak karugra. Atuh bus Cepirman ka jero tuluy ka kamar goloyoh ngedeng. Tapi teu sare ngadon ngaherang. Ari ibu nengsi sanggeus ngoncikeun panto teh ngoloyong deui ka tukang. Nimas, lupi tamu istri nu name teh di mana? Asa namean tepang atuh bibi mah? Masupi para mitra maksudna mah nanyakeun Judaeha sabab anyar rotinan. Eta teh mitohana Asep anu anakna ngejat teh kapan kami dicaritakeun ka Bisupi. Insyaallah teuing utan eta mertuana Aden. Teuing anom keneh Nimas. Lupi ka dieu na aya naon haja wae kalayan Aden. Ngah haja ngalongok da manehna mah teu nyahon si Asep gering. Nuhun gering sotenan bieu we dibejakeun ku abdi. Nya ka dieu mah maksudna mah kahiji hayang panggih jeung si Asep dume geus aya sababaraha poena teu papanggih. Kaduana ngabejakeun perkara anakna nyaeta pamajikanna si Asep eueuh we bali. Lamun kitu teh mah here laporan. Janten teu aya mulihnya istrina Aden teh. Ka mana sauna teh Nyimas? Ari Bisupi kawas nu lieur atuh nyahoeun ka ditu ka dieuna mah meureun ti kamari ge geus disusulan. Aeh sumuhun. Nu dimaksa teh kunaon margina atuh istrina Aden teh ngejak. Cek Basupi bari seuri. Nya ari alatana mah menta diserahkeun ku si Asep teu digugu. Teu digugu sote dumeh eueuh pasualan naon-naon anu kasebut pacogregan atawa si Asep boga lampah goreng. Akhirna ngejat di udag-udag ge ku tatanggana opatan teu kaudag. Dipikir-pikir ngadorakakeun ka sarerea nepi ka brek we nu jadi anak sorangan gering batin. Nyanyangan pamajikanana. Hobi atuh Nyimas tataros kanu tiasa manawi aya ieu wewengan di manana sareng bilih aya nu dolim ka anjeunna. Maklum kasebat jalmi masuk aya wae nu awona. Cek Masupi ngawawadianan kanu jadi dunungan. Maksudna manitah matangankeun kanu bisa. Eta ge kumitohana si Asep kungsi tatanya ka akina. Kumaha saur teh Nyimas? Masupi jadi kapapanjangan bari ngahihidan sanu meunang ngahaneutkeun. Nyata kurang kaharti sama labapana si Asep. Sama sakali teu percayaeun ada kasebutna ge babaledogan. Sanama aya nu mawa ku saurang awewe ka Gunung Haruman. Ceuk dina hate kuring kuateun ge moal pantar awewe ka Gunung Haruman. Sedang ti dieu ka Gunung Haruman teh lain ngalakon deukeut-deukeut tur satengah leuweung. Lalaki cantang tu ayan kuateun komo ieu awewe. Jaba nyorang jalan satapak jaba taraha deui. Sumuhnya bade naon atuh los-los ka Gunung Haruman atuh.
na bade dicanak tapak kitu di Gunung Haruman teh. Lah bisupi sakituna deui mangsa bodoh lah aya itu ieu mah tanggung jawab dirina. Pokona mah anak kuring sing buru-buru jag-jag deui nu penting mah. Ceuk Ibu Nengsi bari mawa sangu ka kamar makan. Dituna dina meja jeung deungeuna. Koloyong ka jero kalawan pokna bari ngelot tina lawang kamar. Asep jung tadi itu geradahar heula, da itu jung si apa tuh? Manggawe apalah sepipayun. Bu, ios abdi mah engkewe jalaraneme teh tos ieu non teh tos nada ongol-ongol. Nah moal bareng gitu jeung si apa? Moal. Padahal mah Asep bareng jeung apa kan ieu. Paanggana bari ngeloa tina lawang. Moal apa manggawe apa sareng ibu tipayun? Tema Cep Firman geus kitu mah paanggana jeung Ibu Nengsi, pamajikanana dalahar di kamar makan. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra anu mulia, meunang 5 poe Cep Firman geringna, isukna geus ngeureuyeuh deui digawe. Dicarek ulah waka digawe oge kudu jadi indung maksa we cenah mah. Karunya cenah kababaturanana, kabaturan sakantor pasti kana ripuheunana. Sabab loba pigawe nu can rengse sajabati kitu ngarasa kesel bae cicing di imah bae. Eta kudu jadi dununganana dicarek oge ulah waka digawe bising karugrag. Tetep Cep Firman maksa digawe. Cag urang teuneun heula dihaneuleum sieum. Urang tunda dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang sampeur deui. Kumaha satuluina perkara Cep Firman. Gancangna ieu carita satu-satuha caturkeun Mayang Sari ngejati imah geus aya kana sabulana leuwih. Bari Julaiha can manggih laratanana pisan. Sanajan habeunna nanyakeun oge. Kitu deui Cep Firman teu manggih raratan ongkoh Cep Firman balik digawe. Tara udar idar cicing we di imah. Dina hiji poe pareng tas hujan ngaririncik Julaiha kaanjangan kubah Suma uwana. Kumaha eulis Mayang Sari teh lebang wae eueuh laratanana? Ceuk Bah Suma nanyakeun Mayang Sari. Anu mawi dugi ka dinten ieu oge lebeng tos bosen naroskeun. Tema Julaiha asa daria bari mairan cai kopi. Na kamana atuh budak tehnya? Ari kamari ieu basa euis ka Aki Tawi. Kumaha ceuk Aki Tawi teh? Sangempun Aki mah aya nu nyanak ku saurang istri ka Gunung Haruman. Luka saha nu nyanakna mah Ya Allah, aya nu mawa ka Gunung Haruman. Ceuk Bah Suma semu anu reuwas ngadenge Mayang Sari aya nu mawa ka Gunung Haruman. Sumuhun ka Gunung Haruman, tema Julaiha bari alum. Lain ku kitu eta naon maksudna ngadonaek dibawa ka Gunung Haruman. Sedengkeun Gunung Haruman teh sakitu jauhna jeung kasebut leuweung we leuweung geledegan. Tong boroning pantar awewe sanajan lalaki ke jarang aya nu wani sumaba ka Gunung Haruman mah. Sajabati sanget teh loba keneh ieu sato berhala. Samala ceuk beja mah aya oray sanca segede catang kalapa geus lukutan. Atuh di jalana sok aya begal ongko. Geus di bejaan salakina yen si Aki aya keterangan kitu perkara Mayang Sari. Aya nu mawa ku saurang awewe ka Gunung Haruman. Ceuk harita teh para mitra sadaya Bah Suma bangun manghariwangkeun ka Mayang Sari. Ka Cep Firman mah henteu teu kantos disangemkeun jaran waktos abdi ka bumi sepuhna teh Cep Firman mah nuju teu damang sareng di kamar bae. Pamika Ibu Ramana mah kantos disangemkeun. Kumaha cenah ceuk indung bapana Cep Firman? Bah Suma talete tur teu leupas tina paneuteupna. Manawi cariosan Ramana mah matak teu piraoseun kahiji ngalepatkeun ka Mayang Sari, kaduana saperos aya nu teu percanten kana katerangan tipun Aki teh. Majah teh eta mah sakadar babaledogan atanapi dipaparah.
saja bitik itu sapros anu kagungan timuru aya mayang sari kagungan deha tunangan jalan anjeunna naroskeun gaduh henteuna kekenalan pamege nyaku abdi teh satarabasna we disangemkeun mayang sari gaduh kekenalan nanging sanes kekenalan kasebat tunangan ieu mah tilas rerencangan sakola nalika SMP rupi jenenganna mah Budiman saura mana Capirman teh lamun kitu mah boa-boa mayang sari dibawa tawa diiwat komo kitu budak lalakina kungsi nganyang sanunya ho geus aya rencanana ti tadina tur moal pati-pati mayang sari menta diserahkeun padahal Budiman mah tos lami taranyu sumping-sumping acan me harita we sekali-kalina saja bitik kitu tos uningaeun mayang sari kagungan caroge cek Julaiha nerangkeun sacara ringkes sakumaha caritaan panggana. Astagfirullahaladzim. Kawas lain geus kolot wae eta bapana Cepirman. Kawas lain jelema ngarti we make boga sangkaan kitu sagala. Lain aya kadua mantuan nyiar tareka sangka nu jadi minantu bisa balik deui. Bari aya dina kasalametan. Ieu mah hayoh boga sangkaan goreng. Lamun seug abah boga ieu boga besan kitu kawasna. Bapana Cepirman geus moal ditanya deui ku ua mah. Dikiprat bener-bener beungeutna. Galungan-galungan kumaha engkewe nah. Meni matak pika sebeleun manusa teh. Nah teu matak jadi dosa kitu lamun jelema sok sungku sangka bari teu nyata. Kapan matak doraka? Gede kasup kana fitnah teh. Katerangan ge nyebutkeun fitnah teh leuwih kejem cenah tibatan maehan. Nu disebutkeun keterangan anak ieu. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Cek Mbah Suma beungeutna rada beureum semu nafsu. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga Mbah Suma beungeutna rada beureum bangun nafsu. Sawios ua datos kitu sifatna anu mawi harita ku abdi henteu ditemal oge. Nedapi duana bae ti ua mudah-mudahan mayang sari enjing nempageto mulih kalayan aya dina kasalametan. Dan abdi mah emut wae sareng tos asa ka anak kenging ngaberejelkeun sorangan we. Kawantu dirorok ti yuswa 2 tahun, cek Julaiha segeruk ceuri. Da memang bener Julaiha kacidanya ahlinana ka mayang sari. Ngingetkeun inung bapana areuweuh tapi teu bisa nangtukeun inung bapana mayang sari geus malaot sabab teu mangih beja pisan. Insyaallah kuwa dibantu ku doa muga-muga we sing bisa balik deui atawa dianterkeun ku mawana. Ngan eta kumaha ceuk Aki naha bisa lamun diteangan ka Gunung Haruman. Lamun ceuk Aki bisa ke uarek muntang tulung ka barudak sina dipangneangankeun ka Gunung Haruman. Sugan jeung sugan nya aya di Gunung Haruman. Keun perkara bebekelan mah barudak mah kumaha ua we. Ceuk Mbah Suma haat make rek nitah murid-murid neangan mayang sari ka Gunung Haruman sabab karunya ka Julaiha gawena nganceurik bae balilihan. Eta ge saurpun Aki mah tiasa dipilarian ka Gunung Haruman teh ua. Naing kedah anu wantun sareng anu henteu sabombrong. Nu hartosna kedah kanu ieu ngangge kanu naon teh kagungan pangartos sasatna mah margi kedah nyorang leuweung teh. Tema Julaiha bari nyusutan cimata. Puguh we atuh. Da ua ge moal ngajurungkeun samarangan jalma. Nu tangtu saeutik gedena nu geus nyangking pangarti samala aya duaan murid ua. Nu geus digemleng ku pangarti lahir jeung batin teh. Kahiji Ki Ojo, Ki Cilana, kaduana mah Ki Jupri anak Mbah Murtala almarhum. Jawara ti tatara sagala herang teh. Kamari ieu ge kahalangan ku 10 poe aya bangsa tiluan rek maling muni.
anu saurang atuhan atuh harita teh anu memang muningna muning Mang Rustam. Kapan atuh ku Ki Jupri beunangna samalah tiluanan ge disiksa kuat ka ngaceloprak we dina kamalir. Nya ti harita jempling tara aya bangsat anu ulah lahaloho kalembur. Atuh ayeuna nu boga ingon-ingon tarenangeun. Sasari mah teu sirikna unggal peuting aya wae nu kapalingan. Anu mata keur euis ulah loba pikiran ulah leutik hate da uage moal cicingeun pasti ngabela ngabantu. Pasti uage ngabantu. Narekahan Mayang Sari sangkan bisa balik deui aya dina kasalametan. Cek Basuma saolah-olah ngagedean hate Julaiha turun bener-bener manehna rek ngabantu. Ongkohan Basuma nyangking pangarti anu henteu we ku batur salemur mah disebut jawara. Hatur nuhun atuh sateu acana ge ua. Abdi ngaraos bingas sareng greug-greug ku ayana ua. Wening galih bade ngabantos. Teu kitu ge atuh kasaha deui abdi munut tulung ua. Ari syariatna sanes ka ua mah hakikatna ka Allah. Mung nya kitu ua ulah kirang-kirang nya ngahapunten ku abdi direrepot segala rupina. Da kasaha deui atuh abdi nyalindung ari sanes ka ua mah minangka gegentos pun bapa. Soal repot mah teu direrepot naon atuh euis ua mah teu ngarasa direrepot. Estu ridho lahir batin teu kitu ge geus jadi kewajiban ua. Komo kieu euis sasaurua jeung anak ua sorangan. Sanajan henteu landes oge. Moal nyari deungeun-deungeun rek ditulung sok ditulungan mah dibantu ari kaluar sorangan diantep. Kadulur anak ka anak ieu ka icu sorangan. Kapan kolot naon ngaranna lamun kitu mah. Atuh ceuk ua ge nya tua tongsong loba pikiran naon-naon jeung lamun aya kaperluan itu ieuna nyarita we ka ua ulah asa-asa ke malikan deui atuh kana urusan bapana Cepirman atuh sapertina asa harita teh nyarita naon deui wae ka euis teh baktu ditepungan teh sugan manehna mikir-mikir perkara Cep Budiman. Rek kumaha lamun Mayang Sari diparengkeun jaganing esuk di jaganing geto aya balik atuh ceuk Basuma ka papanjangan tur nanyakeun deui urusan paanggana jeung Cepirman. Sumuhun atuh saur ramana mah kieu diemut-emut ku bapa mah nya salah anak bapa keneh. Geus sidik atuh kitu pamajikanana keukeuh bae menta diserahkeun teu dilaksanakeun. Coba lamun harita ti bapa kamari ieu dilaksanakeun mah moal kieu jadina. Moal ngariweuhkeun ka sarerea. Nu matak engke mah di mana Mayang Sari anu harita mah aya balik sina terus diberesan ku anak ua. Tah kitu we atuh. Harita keneh para mitra bapana Mayang Sari panjang lebar cumarita. Basuma nyarita deui. Harita teh para mitra. Nah tu euis ngariweuhkeun teuing make nyuguhan cai sagala kawas kasemah bae. Teu ngarepotkeun ua. Punten we teu aya lepa ieu lalawuhna ukur cai wungkul. Tema Julaiha cegah Basuma kana gelas. Tuluy nginum cai kopi nu memang geus rada tiis sabab ka tungkulkeun ku ngobrol panjang lebar. Barang Basuma amitan harita teh para mitra sadaya balik gurutak saurang lalaki anu katelah kewon Adina Jupri muridna Basuma. Punten kulan kewon meuni nyelengkeung nyebutkeun punten. Mangga tema Julaiha gilak Basuma ngalieu kalawan pokna. Ai geuning ilaing kewon. Aya naon euy ka dieu ilaing teh? Ceuk Basuma bari neuteuk. Tas ti imah abah nganjeuk si nyai. Abah keur ka dieu nu mata kuring ka dieu we bari sakalian nganir cai di sawah.
sawah kuring masuk kasaatan wae bah. Ongkohana sok dipanot we tigirangna nyata ku Kimuhji matak bieu mah dibongkar we atuh papadetanana atuh cai ngagolontor ka hilir sawah abah oge ngemplang dua kotak kanan teh ceuk hewon gek diuk gigireun Basuma Julaiha di dapura rek mairan cai keur kebon. Oh tas ti imah dewek ilaing debon nyaba tas ti imah abah ngana ceuk si nyai incu abah teh keur ka dieu cenah keur ka Nyi Julaiha. Lain ari kitu aya perlu naon euy. Ugu rek dodongeng-dongengkeun penting bah. Samalah tadi nama rek dibarengan ku si Siro ye si Sirod. Kieu pangna kuring usul nyusul abah teh ka dieu teh. Aya berita kacida pentingna malah kacida alusna abah aya di dieu teh. Bisa kasaksian ku Nyi Julaiha. Pok-pok atuh aya berita penting mah berita penting teh berita naon. Sangkan buru-buru kaharti ku dewek. Sabab si laing mah lamun ngomong teh sok diayai lah. Cek Basuma siga nu geus teu sabar. Danya kitu sifat Basuma. Tara sabaran lamun barang titah kudu pok torolong. Lamun teu buru-buru digugu dina ngagamrengna teh. Tara anggeus ku sakedeung-sakedeung. Ugu kieu nyai, kamari teh kuring dititah nyiar bako ka Ciporeat. Usaha euy, matak ku pitoha bah. Euy geus kitu. Gancangna carita kuring init dibarengan ku si Jang Sirod. Datang kadu ditujunya jeung Jang Sirod teh nyimpang heula ka warung hayang ngopi sabab ini ti imah teh can nginum-nginum acan. Parang di warung aya sababaraha urang lalaki keur ngaropi we. Bari galecok ngobrol meuni galecok. Ari nu diobrolkeun nyaritakeun di lembur Cisengket geus 2 peuting loba nu manggihan saurang awewe. Salungkar-salingker ka tiap-tiap pompok imah. Nya kurang dinya ditalingker. Corelat awe teh ngajorelat. Kalawan sidik nyumput dina dapuran haur. Di dalam maran ku obor aya opatanna ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Nyari peuting kamari beunang dirungkup ku heurap tuluy dibarawa ka masjid. Kalawan ditanya naon maksudna geus 2 peuting salungkar-salingker bae. Ceuk manehna teh keur aya nu diteangan. Ditanya saha-sahana nu diteangan, da teu nyebutkeun terus we ditanya deui ngaranna jeung padumukanana. Nyebutkeun ngaran kuring teh Tunjung Sari. Sanggeus nyebutkeun ngaran ujug-ujug logodor we. Aya ora senok huruna bodas. Atuh masyarakat nu keur ngariung teh kabeh teh birat. Teu lila awewe nu katelah Tunjung Sari teh ngiles. Kitu de orai senok ke eueuh. Atuh kuring teh ku ngadenge obrolan nu di warung teh jadi ngalenyap ras inget ka Mayang Sari. Waktu gelut jeung Abah Madhapi teh nyebutkeun ngaran Tunjung Sari. Tak kitu bah kuring nepungan abah teh ceuk hewon nyaritakeun manggih beja ti urang Cisengken kungsi newak ngaran Tunjung Sari. Ke ieu teh bener bon. Silaing manggih katerangan kitu ti urang Cisengket atawa jijieunan atawa ngan saukur gosip. Carita tambah bau sungut teh awe. Carita teu eta nu teu puguh buktina. Ceuk Basuma siga nu cangcaya. Ari abah mun itu percaya ulah bisa turun deui lamun kuring ngabobodo ieu. Tanyakeun ka Jang Sirod. Nyaan bah, nyaan lah. Keur ngaropi di warung ngobrolkeun kitu. Isi abah teu percaya mayu gara jeung kuring yo ka Cisengket. Kalawan tanyakeun we ka nu boga warung. Barengan jeung Jang Sirod sakalian. Ising teu percaya mah. Ceuk hewon make jeung sumpah sagala. Da memang bener manehna manggih beja. Nyaeta ti urang Cisengket di hiji warung. Rupina mah leres ua cobi atuh ku abah. Ku ua permanakeun kanu kagungan warung. Atanapi ka masyarakat didinya bilih leres Mayang Sari aya di wewengkon Cisengket. Punten ua ulah kapameng ngabantos ka abdi. Ceuk Julaiha nitah dipermanakeun ku Basuma siganya we bisinya di Cisengket aya Mayang Sari. Da ayeuna kieu kewon. Isukan bada lohor jeung dewek urang ka Cisengket. Samalah si Jupri gerek dibawa. Dewek panasaran hayang ngayakinkeun kanu boga warung. Lamun bohong ulah majar kumaha disopak ceuli si laing sabeula.
Wah nah masing dua nage temal kewon ken isukan ku warek dipermanakeun kanu boga warung na euis. Ayo atuh euis warek balik ye jeung can boga jukut ongkoh wate. Taganeng lah domai can diparaban teuting berele wae. Mangga wah atur nuhun sateacana oge cek Julaiha. Jerut Basuma jeung kewon tarurun tuluy balik. Atuh Julaiha ka jero deui bari nutupkeun panto tuluy kacai. Nya andi teang kana kitu nama Basuma. Daek kantur bela isukna ini temawa muridna tiluan. Rek mermanakeun sakumaha caritaan si kewon. Yen masyarakat di lemur Cisengked manggihan saurang awewe nu ngaku-ngaku ngaran Tunjung Sari. Padahal nu sabener nama eta awewe teh Mayang Sari. Samalah sangkaan Basuma oge geus moal salah nu ngakukeun ngaran Tunjung Sari teh Mayang Sari. Inget sotenan waktu Mayang Sari katitisan tur bisa diperuhkeun ku Basuma. Nu teu kacaturkeun di jalana Basuma jeung muridna geus anyog ka hiji warung ngetuluy dariuk dina bangku awi. Kalawan Basuma menta cai kopi tambah era teuing. Manehna tambah era teuing nanyakeun kanu boga warung kopi. Atuh sanggeus reureuh mah atuh tur geus ngaropi. Basuma kakaratumanya kanu boga warung kopi sedang nu boga warung kopi saurang awewe. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, sanggeus reureuh tur geus ngaropi. Basuma kakaratumanya kanu boga warung kopi sedang nu boga warung kopi saurang awewe. Nyai, punten Bapak teh bade tumaros. Nah leres masyarakat di dieu kantos ngepung saurang istri. Wire Bapak teh kaicalan kupun incu istri tos aya kana 5 sasih nalangkung. Dipilarian ka ditu ka dieu teh teu kapendak. Luwih kadanget ieu teu menak laratanana pisan. Bapak ge terang masyarakat di dieu menakan hiji istri teh dieu pun dulur. Kaleresan mangkukna pun dulur tos nyiar bako. Nya anjeunna sidang ka dieu ngadon ngayewe ngaleueut. Kaleresan di dieu aya sababaraha urang pameget nuju ngalaleueut. Bari nyaurkeun tos ngepung hiji istri. Na leres teh Nyai, cek Basuma bari neuteup ka awewe nu boga warung kopi. Leres Bapak tos aya kana 3 wengina. Seueur nu menakan aya istri ngadon salungkar-salingkar wengi. Rupina nu merenakan teh ngaraos curiga teras dikerepung ku puluhna urang. Nanging mendingan sakolepat nyiles. Nya wengi enjingna kinten tabu 11 diarintip dugi ka kaleresan. Harita mah kenging jalanan diheurap teras dicarana ka masjid. Kalawan pada naros saha jenengan, anjeunna ngawaler nyebatkeun jenengan Tunjung Sari. Mung ditaroskeun linggihna teu nerangkeun. Mali ditarosna ge ku mertua abdi. Sapertos ditaros teh teu antawis 5 ti mana torojona ujug-ujug aya orai we. Orai senok kuluna bodas. Atuh sadayana teh pada birat lalumpatan malih mertua abdi ge. Kacanakeun lumpat. Barang ditinggal deui tina janela tos teu araya. Mun oraina teu aya, istrina ge teu aya duka ka mana korolosna. Cek eta awewe nu boga warung kopi. Nerangkeun rada panjang lebar yen-nya aya saurang awewe katelah Tunjung Sari. Rudupi wengi tadi aya deui Nyai. Tah wengi tadi mah jempling Bapak. Malih diarintip deui tadi ge dugi ka beraina siang teu aya. Lupi Bapak teh kaicalan ku putu kitu. Leres Nyai kaicalan ku pun incu Bapak teh. Tos aya kana 5 sasihna langkung neneangan ukur eta we. Akur pisan sakumaha nu disaurkeun ku Nyai itunya Tunjung Sari. Umawi ku Bapa dibujengan ka dieu teh manawi wengi tadi aya deui kalayan pada ngangken. Berkah wengi tadi mah jempling Bapak. Atur rahayati dieu henteu aya nu lungsur saurang oge. Tema nu boga warung kopi bari ngaladangan anu meuli goreng ulen. Atuh Basuma pok nyarita kasih kewon rada laun. Pun hari imanu sok dibelian bako kumitoha ilaing deket ti dieu. Di mana 5 menit bah?
Panyana dewek mah di lemur ieu. Ari kitu bah naon? Boros satadina mah rek ngenong we di imah nu sok dibeulian bako. Nya maksud dewek teh engke peuting urang ngintip. Ngintip awewe nu di ieu. Nu di pokona mah nu dikerepuk kurang dieu teh sugan we nya Mayang Sari. Apanya kuring ge di dieu teh tempatna sok dibeulian bako ku si Kewon. Ayo teh jauh. Mau jadi ngintip teh guru. Jupri mairan turun nanya ka Basuma. Terus kumari kai laing make jeung hade urang ting jarentu. Moal hade urang ting jarentu di dieu nepi ka peuting. Yu urang balik deui we bising kaburu hujan ongko. Tembal Basuma bari mesakan dompet wadah bako. Barang rek mayar urut ngopi torojo saurang awewe. Pakaian ruwak rawek beungeut geus teu puguh rupa jeung kulit semu malalekat. Siga sisit orai megar. Gek awewe diuk nyijireun Basuma. Disangka ku Basuma jeung ku si Kewon katut si Jupri eta awewe teh nu gelo. Atuh Basuma pokna bari diuk pindah ngajauhan awewe. Aduh. Aing marajeun di deukeutan ku awewe euslem. Jeung ku bau hangru deui duh. Basuma tuluy nyiduh ngarasa rujit ku eta awewe. Untunge ngopina geus beres. Lamun masih kene ngopi mah pasti we kuring ongkek yeuh. Cek si Jupri mairan bari ngabalieur. Ari ceuk nu boga warung pokna. Danya ujang sok aya wae nu ngaganggu kanu keur ngaropi teh. Geus puguh nu jajaluk teu sirikna unggal poe. Heh, tong di dinya atuh diukna atuh ngaganggu kanu keur ngaropi sok pindah ka ditu. Cek nu boga warung harita teh. Bari budina kuraweun bangun anu cua nater. Atuh eta awewe nu disangka nu gelo teh kalah kanemal. Bari panon ngarindat ka Basuma jeung ka si Jupri. Nah manusia teh mending harina ka aing. Disangka nu gelo abong kena aing rudin. Nu gelo mah lain aing sia tapi maraneh deuleu. Cek eta awewe. Make jeung wani uang aing sagala. Atuh para mitra ningali kaayaan kitu. Rada para mitra araraneh. Nu boga warung harita keneh jadi nafsu. Harita nu boga warung cek gue kana gagang sapu. Gagang sapu awi tuluy diamang-amangkeun. Harita nu boga warung nyarita. Dasar nu gelo sia kalah kana malang. Hiuk harita keneh para mitra gagang sapu dibaguk. Ngan oro kaya eta awewe nu disangka gelo teh pinter newak gagang sapu kalawan dicentok. Solontod kedebut nu boga warung kopi labu. Nangkuban irungna ampir nyuk seru kana tanu. Areng jeung nganongtak gagang sapu teh. Eta awewe nu disangka gelo teh leungeun kencang ngangkat tungtung ngabangku. Nu keur didariukan ku Basuma jeung ku si Kewon katut si Jupri. Atuh bangku ngajungjuh ngajuralit. Bru tiluana tuh para mitra patumpuk-tumpuk labu. Cirihil awewe seuri cicirihilan meni asa suka. Harita teh para mitra sadaya. Atuh make nyarita kieu. Nanaonan anu garelo sia ngadon patumpuk-tumpuk kitu. Atuh make sia cungklik cungkedang. Heuh deuh. Eta nini kecemun. Ngadon lalangiran dina taneuh. Labuh maneh teh tawang haja lalabuhan. Atuh puguh Basuma jadi nafsu. Jeung era ku batur korejat Basuma nangtung kalawan pokna. Dasar nu gelo sia. Mun giti kadinya Jupri. Korejat si Jupri harita teh. Nangtung kalawan teu tata pasini. Ngaheumbatkeun dampaleungeun rek nampiling. Ngan ayaku edas para wargi sadaya. Ayaku edas eta mah. Eta awewe nu disangka gelo teh teu sangka pinter micen gitikan si Jupri ku jalan ngareundeuk. Atuh dampaleungeun harita dampaleungeun si Jupri salah sasaran ngadon keuna kana beungeut si Kewon. Cenabet. Aduh. Si Kewon ngagoak para mitra sadaya. Gitikan si Jupri lain lumayan atuh. Lamun tumerap kanu kitu-kitu wae mah para mitra sadaya. Atuh harita keneh. Memang para mitra kieu geus moal henteu kokoloyongan temenan.
ngan temakeunana kasih kewon atuh ngan saukur ngaguak bari nyelonton bari numpukan beungeut taksiran lumayan oge gitikan teh gitikan si Jupri ari eta awewe nu digitik teh cicirihilan bari tuluy emprak-emprakan siga nu ngahaja mapanasab musuh kunaon si laing teh weureu gadung ngado nampiling batur sorangan tuh manusia nu kumisna cekrem tampiling ku si laing cugane kumisna ngadak-ngadak jadi perang cek eta awewe nyebutkeun kanu kumis cekrem teh maksudna maka basuma dan kumisan didinya matak aneh lamun seug basuma jadi kabawakeun nafsu kawas lain geus kolot bae di dieu para mitra pangberat-beratna nyengker hawa nafsu dihaja atuh ku awewe nu jiga nu gelo teh maksudna mah keur ngeleketek basuma sangka nafsu basuma harita nyarita setan belang sia tugan kudu diwajak sia ku aing cek basuma bari nyirili sanggeus basuma deukeut rek ngababetkeun eta awewe dipiheulaan ngageblagkeun leungeun ka hareup dayagdag atuh kadabut basuma labu ngarumpak awewe nu boga warung ka karat cengkat kadabut harita nu boga warung labuh deui jerit nu boga warung kopi ngajerit ari dua urang lalaki nu keur ngopi gentak ka manehna mepet taksiran sieun ka barera lila urang dinya lalakina tujuan maruru sabab ngadenge nu ngajerit kalawan pada nanyakeun anu boga warung kopi aya naon biusi aya naon teh okna nyebut ngaran nu boga warung kopi katelah nanya eta biusi ya ujang aya nu gelo ngamuk gancang pangnarewakeun tah ceuk biusi nyebutkeun aya nu gelo ngamuk udasar kitu opat urang lalaki narewak awewe ngan aya ku edas awewe nu rek ditewak teh siga nu teu sabongbrom ngagibegkeun awakna bru opatan rarubuh blag-bleg kawas anu meunang ngabebeut-bebeut ari baturna nu tiluan deui rek milu narewak ngarenghae ngararago ngarasa kaget jeung sieun ningali gerakan eta awewe siga anu ngagem ilmu luar biasa sanggeus nu opatan rarubuh seak si Jupri nyerang deui bari sukuna ngajelepung rek najong nyaan eta awewe lain bantrak-bantrakeun rikat ngarengkog bari jeung kitu dua ramo leungeun anu katuhu nyocog kana ping-ping jerete si Jupri ngajerete sabalah tuluy munur bari sungar sengir lila si Jupri ngedeprek gigireun si kewon harasa kana biti si Jupri aya nu ngalay jeung tiis barang ditingali si horeng getih tina ping-ping nu dicocog ku dua ramo leungeun eta awewe geus kitu eta awewe niup ka handap atuh ana breh teh handap hareupeunna 7 urang lalaki aya sababaraha rupa orai ting logodor lalaki nu tujuhan ting beretak lalumpatan salieun ku orai ari si kewon ngalacat naik kana tangka jambu batu bari bibiri gidigan cirihil eta awewe nu tas ngadatangkeun orai teh cicirihilan kalawan pokna bari terus ngejat sok aya nu wani mah sia kaula geura susul ka Gunung Haruman bari bawa balad sing loba sia deuleu les awewe teh mendingan sakolepat ngiles di eta tempat si horeng si mana horeng eta awewe anu datang kadinya teh katelah Tunjung Sari kasebut siluman orai teh ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa sanggeus Tunjung Sari eueuh mah basoma jeung si Jupri katut si kewon barali teu kungsi pamitan heula kanu boga warung kopi atuh ari si Jupri leumpangna teu bisa gancang sababari ingkluk-ingklukan ping-ping cacad siga nu dipacok ku orai beuki lila ping-ping si Jupri asa beuki rete panas akhirna brek si Jupri ngedeprek teu kaduga ngalengka atuh kapaksa ku si kewon digandong nepi ka datangna ka imah Basuma si kewon ngecageun si Jupri tuluy nyang saya bari sungar sengir sabab puhu ping-ping meuni asa teu puguh rasa keuneunana sajabati panas teh meuni asa ting jeletot atuh pamajikan Basuma reuwas ningali calana si Jupri beueus ku getih harita Basuma menta cai haneut ka pamajikanana rek nubaran si Jupri Kelila pamajikan Basuma katelah maemeh
nyoko cai di wadahan kana gelas cag ditunda dina meja. Cing udaran calanana euy Jupri. Cek Basuma porosot si Jupri ngudaran calana. Barang breh puping-ping si Jupri cacad siga dipadi cocog ku peso. Getih terus-terusan keluar. Cek Basuma kana gelas tuluy ngaji ajai. Menang 2 menit sebrot-sebrot puping-ping si Jupri. Anu cacad dari bura. Pal indung lengan Basuma diantalkeun kanu cacad. Gorowok si Jupri gogorowokan bari panon duanana peureum nahan kanyeri. Aduh, ampun. Nah, siapa nih aduh-aduhan geuning Jupri? Aduh, ampun. Aduh, ala ecot. Aduh. Tuh, nyai laing jeung ala ecot segala. Asa ngadenge dina dongeng deka. Cing tahan atuh sia sakedeung wayahan awe peuri seutik mah. Piraku turunan Jawara epes meer onaman mah. Eta atuh tuh. Wah dasar irung we berwesya. Cek Basuma bari napalkeun keneh inung leungeun ari si kewon seuri. Sia jeung seurikeun. Tadi mah basa kagitiku si Jupri rek jebleh deureu. Ayo maka naik kena tangka jambu batu kawas kunyuk we lain teh euy. Gila jeung sieun bah ningali oray aya genepna tinggal leor. Batur ge nu tujuhan kuat kabirat teu sirikna siri tubruk atuh. Lain ku kitu kuring mah teu sangka ku eta awewe katingalina badis nu gelo teh tapi pinter. Nah gegeloan kitu. Ai jabah kakara inget ayeuna mah. Kada caritaan eta awewe wasarek ngejat ya. Makin tadi disusul ka Gunung Haruman. Mau anu mau mayang sarima kitu. Dan eta naha manusia biasa kitu atawa siluman. Lamun nya teh mah manusia biasa nyaan sakti pisan bah bisa ngadatangkeun oray. Cek si kewon. Waktosna seep. Duwi ka dieu heula para mitra anu mulia, carios nyambung anu judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari.